Kapihatur ka pamirsa wilujeng patepang deui di Jawa Mantara tangtosna dina pedaran carita Sunda, carita Wadul dina judul Si Koncleng dina bagian anu ka-18. Alhamdulillah dina danget ieu urang parantos dugi anu ka-18. Kumaha pamirsa dina danget ieu dararamang, syukur upami daramang mah Mang Egi oge sapara kanca aya dina sehat walafiat. Sareng pamugi urang sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Satu acana Mang medar cerita Sundana kapiatur kasadayana ngintun salamnya anu aya di mana wae anu parantos manco tangtosna dina channel wek-wek carita Sunda channel. Atur nuhun pisan sareng tong hilap ya ka pamirsa dukungan anaknya, mohon subscribe oge like sareng komentarna cing kade pangtogerkeun we sakedik we nya tombol loncengna kitu tah. Supados Mang tiasa mintonkeun deui pedaran Sunda anu saterasna oge pamirsa tiasa ngupdate naon anu baris di pedar ku Mang kitu nya. Ku kituna tong nyang kolong teuing kana waktos mangga urang ngamimitian. Panas mejina moreret ya. Jauh ka ditu lumayan jauh ya. Dalam pandai nuju ka lembur Cihaur. Tah Kang Dudung kumaha ya urang geus kieu? Ke tungguan lamun manehna urang geus aya di hareupeun atanapi manehna geus aya di hareupeun urang ya urang sergap. Oh siaplah. Ay. Sahaya nu geus ngalangan jalan kula ye. Isilah. Neka mana ilaing. Sulungha solongo kabulah dieu. Ya dewek mereka lampah lah. Aya tujuan anu pasti teh heula teu bisa kitu bae. Sabab ieu geus asup ka wilayah kami. Andika ulah coba-coba ngalewatan leuweung ieu lamun teu aya izin ti kami duaan. Kudu aya izin segala rupa lur. Loh sejak kapan ngalewati hutan ieu kudu aya izin segala? Aduh cing we bejaan dewek lamun rek lewat ka dieu kitu kudu izin dulu. Geus belajar cucunganya. Sing saha-saha anu ngelewatan ka beulah dieu kudu adu sing ngarepan heula jeung kami duaan. Ulah ngeunah ngaliwat ka beulah dieu. Anu ti mana jeung di ka mana? Oh, are ka hareup anu ti buri. Ai. Nah ngajawabna sangeunahna amat. Kami ge nyaho manehna ka hareup anu ti buri. Nu hade ari ngajawab. Pan ngajawabna ge neka mana anu ti mana? Neka hareup anu ti buri kitu. Urang ngajar sia. Geus kumawani camplak, geus kumawani cucungah ke kami. Ayo kah, jelema kieu ulah diberi ampun deui. Lamun hayang maneh salamet kaluarkeun heula tanu di jero saku. Kaluarkeun.
Ari nu di jero saku mah teu aya naon-naon ngan ukur ududeun guys tinggal 2 batang deui yeuh. Mangga wae yeuh. Ada rek ngudud mah aya keur 2 aneun mah. Ngahina ilaing. Kaluarkeun wae di jero saku. Ulah sok kumawani ngalengkah ka belah dieu. Lamun teu ngaluarkeun heula nu di jero saku. Lamun teu dek ngaluarkeun berarti ilaing kudu sing hareupan jeung kami. Oh, ngajak berkalahi tah. Ulah kitu lur, dame we dulur Ieu dewek rek lalampah lah. Saya mau pergi ke sana. Nah, bet ngahalang-halang kieu. Nah, teu boga jejepir ilaing. Ulah coba-coba ngalengkah ka ditu. Atanapi ngalewatan leuweung ieu lamun ilaing can ngaluarkeun anu di jero saku. Atanapi naon anu aya dina jero saku maneh hadiekeun ka kami. Uluh, jujur we euy, tidak gaduhna naon euy. Iwal ti ududeun we tinggal 2 batang deui mangga tuh. Ai. Lamun kitu mah ngajak ngesang yeuh. Buku ti tadi tos ngesang yeuh. Lalampah anu sakitu jauhna lumayan tos ngesang ieu ge. Rek ngajak ngesang kumaha? Ya uing mah geus ngesang yeuh. Aduh, ampun teuing. Beuteung we lapar ye geus kukurubukan deui yeuh hayang dieusian. Waduh, Kang Dudung. Sigana ieu jelema kudu diwarah lah. Geus, ulah dibere ampun deui nah. Geus pokona mah hanca we lah urang. Bahan ngaganggu maka urang ada napi bahan anu lain-laineun mah. Tapi kaheula maneh rek ka mana ieu? Sok lah. Kula rek jujur, kula terus terang rek ka lembur Cihaur. Rek nuju ka Baraya, pandiri tu aya Baraya. Wah, nek ka lembur Cihaur cenah ya Kang Dudung. Nek naon maneh tujuan ka ditu? Lah, rek ngadu nasib we lah. Rek nyiar pagawean, tujuan mah saha ngaran ilaing. Ngaran saya teh pun konceleng dah. Pantesan konceleng peteklek itu buheukeun jelema. Kun sieup teh jeung ngarannya. Ai. Nah, geus ngahina ka dewek euy. Lain ngahina, ya memang kaitu kayaanana. Guys, pokoknya mah Nurman, ulah diajak cacahan deui lah. Ulah diajak ngecebrek wae. Pikeun nyingkat waktu urang geus, mending tarajang wae. Ulah. Kagabah ye si ieu nya. Sigana mah yang diwarah yeuh. Heuh, rasakeun yeuh. Hup. Ngajak gelut dah. Hup. 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 Nah, betunjak-tunjuk. Wah, rada rancing geus ieu jelema yeuh. Kang Dudung. Gila, urang hanca yeuh. Hup. Alah, sigana ieu kudu dibere pelajaran ye ku dewek jelema kieu. Alah, urang ngajar sia. Rasakeun yeuh. Hup. Aduh, catang irung dewek Nurman. Waduh, wah, bobo
bokong ya dewek ieu. Kudu kumaha urang? Wah, lain lawanan urang ya mah ya. Hayo geus urang kabur we heulanan. Heula tuh. Kang Dudung nah petuju kabur bae. Lain waktu urang lah, lain waktu. Sok manehna ka Cihaur cenah. Konceleng. Teu naon. Kami ngarasa eleh dina waktu ieu. Ngan rasakeun kumaneh. Ke baris balitungan di lembur Cihaur. Sangat dinanti sekali kawan. Memantak ulah sok anggap enteng euy. Ari ka jelema. Geus bener ulah sok maceprek bae. Kayak urang papanggih di ditu. Euy. Alah. Kalala buru euy. Aduh. Rada poho euy teh ditanya ngaran tadi teh. Lah, tapi keun we lah. Cenah manehna rek ka Cihaur ke lain waktu mah. Rek balitungan jeung dewek lah, didagoan lah ku dewek. Aya we sok mengganggu perjalanan ai taeun teh ah. Moga-moga we bisa panggil jeung dulur uing euy. Jeung Kang Samran lah. Sigana mah manehna mah geus digawe di ditu ah. Waduh Kang Dudung. Teu nyangka eta kana jelema nu tadi. Pangabisan lumayan. Ulah FSMR. Ari dewek mah sebenarnya mah Nurman. Lain ku teu wani, lain ku teu sanggup lah. Eta cenah catang irung kahantem. Eta mah keur ngelehan we lah. Ngahaja. Bisa we ari Kang Dudung. Geus eleh mah eleh we atuh. Teu bisa kitu. Soalna urang ye nguber waktu keur ngadatangan guru pikeun ngubaran anak juragan kitu tah. Gitu. Tapi ulah khawatir lah. Kayak di lembur Cihaur urang bakal panggil deui teh jeung nu ngaran Konceleng. Ari di ditu mah pan urang loba balan, loba anak buah. Jadi memeh urang anu ngaluarkeun tenaga naon hesena keprik we lah anak buah bikin ngoroyok manehna. Beres-beres lah. Geus urang gerakan guru urang lah. Gerakan guru dewek. Soalna ye urang muru waktu ye. Geus lah yuk. Pamirsa kaum dangu, cageula urang tunda sakedap lalakon Kang Dudung jeung Kang Nurman. Engke oge baris kasampeur deui. Urang kocapkeun kaayaan di lembur Cihaur. Nyaeta nyaritakeun Kang Samran saparakanca. Mangga wilujeng ngadangukeun. Geus 2 poe ya di dieu. Alhamdulillah geus jadilah digawe jadi kuli metik. Sakira-kirana Abah kumaha menurut Abah? Jang syukur nuhun wae dah. Pangaruh ujang geus ditarima di dieu. Geus jadi karyawan kuli metik teh. Nu penting nama sing betah, sing jongjon, sing soson-soson digawena. Nya bangeun aya anu teu geunahna lah keur Samran mah.
Naon anu jadi tugenah? Atuh manya bah, setiap orang menang penghasilan 10 kilo eta disandra 2 kilo, lamun menang 20 kilo ya 44 kilo. Duh, aya kikituanana. Uluh, nah nya Jang Samran. Leres bah, ngeun lah kapaksa lah, bari jeung hate teu ikhlas ge, yang ngelean maneh we Samran. Ngeun ari engke malah Samran ge moal cicingeun lah. Rek sabisa-bisa we mere pandangan, mere masukan ka anu mungutanana. Eta cenah manehna sakirana hewaeun jeung maraheun. Yah, atuh Samran ge sakirana bahan kauntup malah kumaha lah. Jang, ulah nyeun kaributan keun teuing we lah ngalehan we. Sementara mah bari jeung teu ikhlas bari jeung rasa capek ge ngeundalah di kumaha. Nya bah, ngan sekali-kali lah rek dibere pelajaran ku Samran. Sangkan ulah kitu-kitu teuing karunya lain anu sajena komo nanggal kana ibu-ibu, nanggal kana awewe lah. Teu nyangka horeng kieu nya kayaanana. Memang ari tempat jeung pagaweana mah pibetaheun ngan eta lah aya oknum-oknum pungutan liar teh abah. Sing sabar we Jang, kege panggih jalana sugan we lah, teu lila teuing eta. Sugan geura salaladar. Nyalah ngadahar ke sang batur banyak sangeunahna. Terus terang bae lah, Samran mah teu ikhlas, teu ridho. Ngeun hiji mangsa mah ku Samran rek dibere pelajaran lah. Hayang nyahona. Ya dama tergantung ujang ngeun wade-hade we. Ngeun lamun bisa mah ulah sampai main PC. Obrolan we nu hade anu merenah sangkan kumaranehna bisa katarima eta obrolan Jang Samran. Moga-moga wae wah ulah sampai adu fisik lah. Nya. Ngeun aya hanjakalna saeutik, ieu ku teu boga pangabisa bah. Paling ngeun ukur kawani. Nya ari masalah kalinya nama lamun urang ngarasa teu boga pangabisa, teu untupan, lalaunan bae diajak ngobrol. Sangkan kumaranehna kahartieun. Yen kalakuan kitu eta teu hade. Pemerasan harapan kadituna. Bayangkeun wae lamun karyawan aya 50-an kali 2 kilo bu. Geus lumayan. Nya Samran ge kamari basa ngamimitian metik, alhamdulillah menang 25 kilo. Eta dipungut dipenta 2,5 kilo. Coba bah, aduh. Ngeun sementara ieu makeun lah. Rek disabar-sabar bae ku Samran, rek diajak ngobrol lalaunan. Lamun sakirana maranehna ngajak adu fisik ya kumaha oreng lajuna mah ngan susuganan mah bisa dimengerti lah kumaranehna abahnya. Ya moga-moga wae. Moga-moga wae. Nu penting nama sing kade wae ujang digawena. Abah ngarasa regreg ku ayana ujang di dieu asa boga batur abah teh. Nuhun bah, nuhun pisan atas penerimaan anak. Ya memang
Samran oge butuh keur nyalindung, butuh keur cicingeun hampura. Samran danget dieu ngarerepot ka Abah. Henteu jang teu tenang we jeung Abah mah, tenang we. Ya Abah mumpung aya keneh waktu ya. Cenah mah kagiliran nyore ya. Samran rek ka kebon teh deui lah. Rek milu jeung batu rek nyore lumayan. Oh nya jang, sing kadewe nya jang. Muhun Bah, muhun. Alah, itu batur-batur keur ngarariung tuh kabeneran lanek disampeurkeun. Samran kara kade tah. Nya Kang Sakot. Biasa we lah, geus istirahat heula. Hampura rada telat ya. Teu naon-naon atuh. Lain ari sabenerna mah ye hayang ngobrol jeung Kang Sakot lah. Oh mangga. Mengpeung keur darinah ya. Naon anu rek diobrolkeun kira-kirana? Ieu eta aturan-aturan pungutan anu 2 kilo teh tina per 10 kilo memang tos lila eta. Oh, tos lila. Memang aturan ti pusat lain eta Kang. Lain. Ngeun pepeujeuhnya ulah loba omong ka sasaha. Cukup urang we ya. Sabenerna mah Kang Sakot ge asa teu ngeunaheun, kudu mungutan ka batur lah. Ngendala di kumaha ari teu nurut ya. Sieun disiksa ku Mandor Nurman jeung Kang Dudung. Manur besar Bapak Nurman jeung Pak Dudung. Nya eta mantak hampura we Kang Samrannya. Lamun Sakot rada ngareng saeutik ulah sampai diasupkeun kana hate. Hampura pepeujeuh. Ari kitu mah mohon ngarti ari kitu mah. Ngeun kumaha carana Kang sangkan eta pungutan-pungutan eta bisa teu ayanya. Kumaha cara ngatasinana eta urang? Bogoh heueuh. Sakot ge encan panggih bogoh, can panggih carana kudu kumaha. Nya intina mah lamun Mandor Nurman jeung Kang Dudung sadar ya pasti eureun tah. Nya. Leuh. Kudu kumaha urang geus kieu Kang Sakot? Lah sementara ieu mah turutkeun wae sugan kaharepkeun malah. Aya pijalananna sugan. Pokona mah kieu ye. Samran, lamun aya anu bisa ngelehkeun Kang Dudung meh aman sigana mah. Ngeun lamun can bisa ngalawan kana Kang Dudung, can bisa mapakan kana elmuna Kang Dudung, sigana kieu bae meunang. Waduh nya. Ngan sugan we jagi sok pageto malah aya kaajaiban. Nya Kang ya. Atur nuhun lah. Geus ngapejaan kana Samran. Nya tuh sok geura mulai digawe tuh batur geus mulai kuriak tuh, batur geus mulai metik enteh deui. Ye sagon mah rek ngontrol tuh ka belah barat.
Oh, mangga Kang, mangga. Ngan pepeje ieu tong harewok tong haliwunya cukup keur urang duaan ieu mah. Jujur bae Kang sakot ge teu ngeunah rasa lah. Asa kurang merenah karunya anu digawe. Nya Kang ari kitu mah. Ngarti aya kitu mah. Sok atuh rek kontrol deui mah ja samran gerek metik teh deui yeuh. Oh, reng kitu nya kayaan di dieu teh. Duh. Berarti biang keladina Mandor Nurman jeung nu ngaran Dudung. Lah, lamun dewek bisa kana ilmu silat sikana geus dicojohan tanu ngaran Nurman jeung Dudung. Ku teu aya ras-rasan jeung teu aya kakarunya nya kana tukang kuli. Asa sangeunana we ari taeun teh lah. Ampun teuing. Kamana ya ambuna? Ambuna. Aya naon abahna ieu? Oh, si Samran geus nyorek deui. Lain lamun bisa mah ke si Nyai mending susul we lah. Ka ditu ka si Adi. Siga-siga nama ye geus aman lah. Moal aya deui jaga sababaraha poe teu aya ka dieu ye. Heeh. Mending susul we ku abahna. Ambu mah di dieu keur teu kaur ieu. Loba pagawean. Cik mending susul pengpeng berang. Oh, ari kitu mah. Lamun Jang Samran mulang bisi manehna nanyakeun abah, bejakeun we nya nyusul si Nyai kitu. Heug atuh. Aya wae lalakon heueuh. Nepi kaminggatna si Nyai. Ngan moga-moga mah ulah aya deui ja sababaraha poe teu aya nonjol-nonjol deui, teu aya datang-datang deui tah Mandor Nurman jeung nu ngaran Dudung. Sugan wae Nyai ulah dililimpi di kuno teu pararuguh. Kayak abah nyusul ya Nyai ya. Lah sigana mah ieu lembur Cihaur teh. Euy. Kebon teh namun mayak pak lega kieu. Asa bet ngareunaheun pisan euy. Asa betah. Lah bari neangan Kang Samran dewek geus sugan aya lowongan di dieu nek ngalamar lah jadi pagawe di dieu. Tambah-tambah lumayan jeung hitung-hitungnya pangalaman we. Kudu kan usaha ieu nya datangna lah. Oh nya kudu kan kokolotan di dieu lah. Anu sesepuh di dieu. Teu aya jeung tanyakeun ieu Tapi rek reureuh we heulaan di dieu Bari ngareureuhkeun kacape. Ngarasakeun angin ngahiliwir ieu di kebon teh. Aleuh. Asa ngeunaheun pisan ieu. Pamirsa kaum dangu sadaya rupina urang cekapkeun heula dugi ka dieu pedaran carita Sunda carita Wadul dina judul Si Koncleng dina bagian anu ka-18. Atur nuhun dina sagala perhatosanana sareng nyuhunkeun dihapunten bilih aya cariosan-cariosan anu kirang merenah oge dina tata cara penyampaianana
Sareng hatur nuhun ka pamirsa sadayana. Mang Egi sapara kanca bade amit mundur amit mungkur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cag.